Mal balik ari geus ngagugu juri goream teh. Heueuh geuningan bestinya ari jadi tukang dagang mah anggeus beberes. Masih we aya keneh pigaweun. Tadi dieu teteh geus anggeus beberes mah da isu keneh. Keheula cekengan ieu teh rek nyoo heula HP, ngedit bari sakalian we interaksi saeutik sakedeung. Teu. Sok anger ari geus nyoo HP teh kalah sok kabablasan. Sok haroream nanaon ka dituna teh padahal loba keneh ieu teh pigaweun besti. Buru-buru WA moal digugu ieu teh juri goream teh. Soalna lamun digugu ieu teh moal balik ka ituna teh. Aya jieunneun oge moal kajieun geura ari geus ngagugu hoream mah. Tah atuh gura-giru we teteh di dieu teh. Barang jieunnya besti. Nya naon atuh cenah teteh mun gura-giru kitu. Jadi caritana teteh di dieu teh nyieun cimol nya besti. Keur nambah-nambah topping di warung nya besti lumayan we. Tadi dieu teteh acina langsung we ku teteh di samaraannya besti. Kebeneran oge teh caina teh geus ngagolak tuh langsung we dikucurkeun kana acina. Tuluy we ku teteh gulah galeh. Digulah galehna kucukil heula besti da panas eta teh lamun misalkan langsung ku leungeun mah. Pina ka handap da cangkeul nangtung wae mah. Pas dirampai teteh ku leungeun nya besti. Sing horeng acina teh leuleus teuing ieu teh. Geus we urang tamahan deui aci atuh cekeng teh Geus ditamahan aci mah ku teteh langsung we digalo-galona ku leungeun tah sebenarna mah eta teh panas besti. Ngan wayahna we ditahan eta teh panas-panas oge. Nah kalau dirasa udah kalis eta adonanana tuluy we dibuleud-buleud tuh besti ieu teh. Alhamdulillah ayeuna mah eueuh nu ngaganggu ieu teh. Biasana mah si bocil teh sok riweuh ieu teh lamun teteh keur barang jieun teh. Nah atuh teteh cenah ka mana si bocilna. Kebeneran ieu si bocil teh di PHP-keun heula di alo tetehnya besti. Jadi we teteh teh jongjon ieu teh barang gawe teh nya. Tuh teu karasa geuningan besti geus anggeus we ieu teh nyieun cimol teh. Da dina video mah dipercepat atuh. Aslina mah ieu teh kesel besti. Bari beuteung mah lapar ieu teh. Tah geus anggeus ieu teh nyieun cimolna buru-buru we kukumah teteh teh da geus lapar pisan ieu teh beuteung teh nya. Sudah kukurubukan dari tadi. Beres kukumah langsung we gura-giru kana sangu ieu teh geus teu kuat lapar besti. Untungna tadi isuk-isuk teh geus masak geus nyangu nya besti jadi moal nungguan heula lila. Tah geus di dieu mah tuh hayu besti urang tuang heula.